Sampurasun, wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi, wilujeng wayah kieu baraya. Nah, di dieu simkuring atos aya di Unpad bade nonton pagelaran gending karasemen anu judulna Sikabayan. Tapi simkuring di dieu teu nyalira, simkuring direncangan ku rencang-rencang kelompok. Aya saha wae cenah? Hayu urang panggilan hiji-hiji anu mimiti. Aya Hasbi, aya Anis, aya Hasan, sareng aya Iqbal. Simkuring endang manuara anu bakal nyarengan pamiarsa sadaya dina acara ieu. Oge teu hilap ere rancangan simkuring oge anu namina Tresnawati Yusniar. Naon cenah geuning karesmen teh? Hayu urang sasarengan simak video ieu. Gending karesmen asalna ti kasenian Sunda tradisional, nyaeta hasil kolaborasi antara teater rakyat jeung seni karawitan. Drama gending karesmen mangrupa drama anu pagunemanana diwangun ku tembang atawa kawih. Jadi, aktor gending karesmen mah salian kudu apal kana dialog, kudu bisa nembang atawa ngawih oge. Gending karesmen Sikabayan. Gending karesmen Sikabayan ngaguar tokoh dina dongeng klasik Sunda kana wangunan drama musikal anu pinuh ku ajen inajen. Naskah karya Wahyu Wibisana midangkeun tokoh Sikabayan muka telah pangedulan tapi loba akal. Paceng kadanjing pamajikanana ngagambarkeun romantika hirup rumah tangga nu ilahar di kahirupan urang Sunda. Tapi diselapan ku guyonan nu muka pamikiran jeung hate urang ngeunaan jatining watek manusa. Wawancara heulanya para pemain-pemain ti gending karesmen ieu. Oke, ti teteh heula panginten. Nuhun sejanapangkeun wastapun Vivi Nur Aisyah, nenehna Vivi di Sastra Sunda Unpad. Merankeun janten naon? Merangkeun janten tatangga. Sejanapangkeun wastapun Nurwanda Bunga Pertiwi, nenehna Wanda di Sastra Sunda Unpad. Di dieu abdi merankeun tatangga oge sami. Sejanapangkeun wastapun Silvi Rahmatul Muslimah, nenehna Naifi, kalebesar di Sastra Sunda Unpad. Di dieu peranna janten tatangga. Mohon pangkeun simkuring Wildan Salehudin di Sastra Sunda Unpad. Merankeun janten naon? Sami tatangi. Sami tatanggi unggulnya di dia. Oke, ayeuna abi hoyong terang kesan pesan merankeun ieu peran terus kumaha sih tantangan-tantangan nalika prosesna gitu. Bangga bade ti saha heula. Oh, mangga. Kanggo kesan mah luar biasa pisan. Ieu margi sapertos garapan bodor tapi serius. Maksudna seriusnya margi ieu kenging kapmurah keng karya-karya keng maestro-maestro luar biasa pisan terus dipidangkeun ratusan kali. Ayeuna baheula mah nonton mungkul dina YouTube abdi ge ayeuna ngiring main sok sanaos janten janten ieu nya dasarna ge aktor gitu. Tapi kesan luar biasa proses latihanana memang teu patos lami abdi mah sareng kengengan mung nya kecil lah sederhana tapi memang rada berat gitu. Berarti ieu merankeun anu kapungkur kantos jadi primadona lah gitu Jawa Barat bidangan ieu teh. Mohon kita bener kesan di abdi mah. Hatur nuhun. Tetehna panginten. Kami kesan TIP mah mantap. Taya penghalang taya, capek taya nanaon, aman. Mantap pokok namanya. Oke, tetehna. Kami teh mah reueus pisahnya kumargi tiasa ngiringan dina acara anu emang tiasa dibilang ageng ieu nya. Terus pami tantangan mah teh aya sih kumargi nanaon ge kedah dicandak enjoy main tantangan teh aya tantangan. Dina nabi kira aku sami bung pamiti abdi mah kesana luar biasa reueus pisan. Margi leres tadi sore abah nu biasana mengalaju di YouTube tapi ayeuna tiasa ngiring bidang kitu nya. Tangtos pami tantangan mah nya tangtos aya wae sanajan mung jadi tetangga tapi di dia urang tangtos kedah ngajantenkeun pagelaran teh nyata upami saur sutradara mah tadi kedah nganggo hate upami nganggo hate moal dugi kitu nya ka pamilona oge. Pesana pamugia para pemuda zaman kiwari teras reueus kana budaya Sunda, teras resep kana lalajo boh dugikeun ka tiasa midang gitu. Hatur nuhun. Hatur nuhun akang teteh, hatur nuhun. Putri sakecap ti sabada nonton pagelaran ieu. Keren. Sae mantap sukses Sae terus turdo